loyalitas gawe ada kekesangan ngaran-ngaran pengabdian guru di penta dan keke pegawai anu ngomong mah bicara sareng katang tosanana adik kadi lancek adik kadi lancek Akang apal pancakakina eta tah berarti abdi ke Batara Guru kayak kelihatan kumaha teh pancakakina Pak Batara Guru jeung narada teh mana lancekna jeung manawi Bapak uning ka sejarah pawayangan ulangan ukurnya yayasan Padalangan yeun organisasi Padalangan aya kana Kurawa teu apal kabeh tanyakeun ka si Agil kayaknya ngadaguan proyek wungkul nah si teh kamana karep ngomong teh nyambung oh sugana nu ngadengeun dina ngadengeunana ge di pareuman meureun heeh wadai kenyet kanu geuleun ai pensakakina mah deuleu Batara Guru mah adina narada lanceukna tuh berarti abdi kudu ka Batara Guru nah apaan abdi teh kasih dawala teh lanceuk Bapak geus sok heula mana ngukut abdi jeung si dawala heula mana heula keneh doma dek ngukut teh tamureun abdi ka doma teh lanceuk si nyamung atuh ngomong teh wes teh nya abdi teh lanceuk si dawala atawa adina si lain teh lanceukna di dieu mah di Jawa Barat da di Jawa Tengah mah abdi teh adina di Pamanteb mah uing mah yang dulu ka Jawa we di lembah dieu mah tidak balik gitu ari boga kahayang teh budak Badung sia nya sia teh mah aya kahayang teh budak Badung dibelaan galur oge diawut-awut wayahna we si laing narada meureun si dawala Batara Guru alim abdi diperintah ku adi aduh jang tugas ti bapak ye dek digugu moal sadajan tugas oge aya mah ngarugikeun mah aduh rugi sia teh dijenengkeun teh da teu ngaluarkeun modal sia mau ujug-ujug dijadikeun batur juta-juta adalah batur miliaran oh nya juta-juta ka parahu ieu sekian miliar ka parahu ieu sekian miliar aja lamun kitu mah lain teh usaha lain kewakilan aing nya euy Kang ulah waka menta buru ulah pupulur memeh mantun atuh akang ulah pupulur memeh mantun atuh anu penting mah pengabdian uyuhan teu bararunghak beuteungna nya euy sok daek teu nyalah teu naon lah jika nu kapaksa wa beres tapi hate Pak tapi cing ridho tina hate nya teh henteu lamun teu ridho sae marah kumaha pakuat-kuat napas nahan napas pakuat-kuat nahan napas mepek bayu siap engke sok pindah dawala kareup abdi tah kitu saha nu kuat teu ngarenghap 5 menit eta nu bakal abus ka Batara Guru sae marah iya Batara Guru berubah sok mepek bayu cing kuat aka kana rada teu hararayang teuing rada kanu rada mimitian teu ngarehab 5 menit kuat ka berkud kitu cing kuat jang 5 menit teu
Kuat. Jol kararoneng. 5 menit karek 1 menit Jauh kene. Tahan. Alah eta bentang jeung manuk si ricit luhur. karek 1 menit setengah sia kawan mana kuat Tejo Sidawala ya api-api jalah deh kiti rauk si dulang ke mana enteuna ka beuteung bapak kagetek goblok Make jeung gila kuatan euy enggak sia mah ele aing mah wah kapaneurian. kapanerian sia dawala parantos lebet karena wujud Batara Guru. Alah